kawirangan eta kabehna fi khamsata asyarata maudian aya 15 tempat kitu oge kawirangan anu mana kawirangan batur karena aya maksud sahihin anu bener fi syar'i dina hukum syara mana ieu anu dimeunangkeun kama alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladziina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun tabarrukan billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innaka la taqdiru ala dhalika fa qala ilahi anta ta'lamu bi Allah wa man abghadallah abghadahullah al hadis Allahumma shalli wa sallim wa barik ala amin wa barik israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa min lisanina innaka amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadana sim pribades nyanggakeun tahiyatul Islam shalawat wa salam pamugia dikucurkeun dibacakeun ka junjungan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten rahmatul lil alamin. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat mantenna di yaumil kiamah nyatana syafaatul muslimin. Al mukarramun wal muhtaramun para alimin ulama, para asatidz, para kasepuhan, kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru urang sadayana anu parantos nampak hadir dina ieu tempat urang doakeun ieu mantena sing dipanjangkeun ieu sedekah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijembarkeun pada ilmutanana, dimanfaatkeun ilmuna, ing keturunan anu saleh tur salehah. Urang sadayana anu kersa hadir dina ieu tempat sejatolam ilmu, mudah-mudahan sawina ti dieu sing kenging ilmu anu manfaat. Dihampura dosa alit katut ageungna, naon sagala rupi pamaksa dan cita-cita urang sing dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kudu urang teh bisa nutupan pirang-pirang kawirangna jelema muslim teh ieu. Ayeuna ieu jamana. Kumaha nutupan pirang-pirang kawirang jelema muslim dihikayatkeun. Kupikeun aya carita hukia teh dongeng. Naon hikayatna Abu Ali Ad-Daqqaq di Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Di Abu Ali Ad-Daqqaq teh kieu caritana mah tami aya hiji awewe anu mana hiji awewe teh datang ka saha datangna ila Sayyidi Hatim bin Ilwan ka Syekh Hatim bin Ilwan Al-Asom. Itu muga Gusti ngabersihkeun Allah kana mastakana Syekh Hatim. Terus kumaha ieu awewe datang terus naroskeun an mas'alatin kana hiji masalah. Terus kumaha fatafaqo. Maka terus naon cenah kabeneran ana kharaja ari keur arek nanya teh datang awewe kharaja sautun kaluar suara rihun hitut. Awewe teh hitut hareupeun guru ceuk urang mah hareupeun Syekh Hatim teu kahaja mun kabebeng nyeribet teh katawa asup angin. Pas arek nanya teh meureun tut cenah kitu. Ya Allah, terus kumaha? Fakhajalatil mar'atu terus wirang ieu awewe kaelaan. Beureup lamun urang kadatangan awewe kos kitu ka Bangwan Tami ari meksa kumaha geulis hitu teh ceuk mawadek mah bodoh siapa datang ka dieu leung lamun teu bau mah pasti dipoyokan kurang masuk. Ieu wirang awewe terus kumaha? Ari jelema berilmu mah kieu pakola Hatim. Terus nganti ka Hatim teh payunana irfa'i sautika. Coba tarikeun suara anjeun. Kumaha? Tarikeun suara anjeun. Waroha. Terus kumaha cenah? Tembongkeun ku Syekh Hatim teh anahu asomu. Sanya-nyana Syekh Hatim teh ternyata pura-pura to. Padahal banget deh hitut awewe teh. Padahal pura-pura to. Torek pura-pura torek teh demi naon? Demi ngajaga kawirangan eta awewe anu hit. Pasarot almarah terus bunga. Iya si awewe teh nanya teh naon sebabna ku kajadian kitu waroat maka ngayakinkeun eta awewe teh annahu lam yasma sanya-nyana eta Syekh Hatim teh teu ngadengieun bahwa kalakuan si awewe teh itu ulah dibilangnya
Itu pabidalika sumia hada Syekh Al Asom tuh ternyata lumatak di aranan ayeuna Syekh Al Asom teh ternyata boga lalakon ieu Syekh Al Asom teh kasebut Syekh anu torek padahal mah pura-pura toh ai urang mah pan lain ieu nu eueuh ge dibolekerkeun anu teh nya oge dibejakeun kudu ditutupan di dieu oge kawirangan aib jelema muslim teh sing saha jelema anu nutupan aib jalmi muslim maka ku Allah poe kiamat maka ditutupan di eta aib jelema. Tapi sabalikna lamun jelema sok ngabolekeun aib jelema muslim maka dina poe kiamat bakal dibukakeun di eta aibna. Gagabah urang aib teh ayeuna we katutupan. Poe kiamat emang kumaha padahal sataranjang kabeh budaga dieu nempo nu batur barang moal mamatami. Aib urang ge pikiraneun ken ayeuna teu kanyahoan. Poe kiamat kanyahoan kabeh jelema moal aya nu bisa ngabohong. Masya Allah tuh mata tutupan aib sesama muslim teh lain kudu diumbar-umbar Europan lain abong sini toko itu ada kealusan mah pan biasana tara omong ningan we kagorenganan lagi peso ke calana rame sadesa di peso ke calana ka mana teh hasil atuh biasa teh ke sarua aja lemas itu eta ningan kagorengan wacana nepi nah kealusana can pernah sudah diomongkeun tah ieu jelema ngaranna dumatak tutupan saha bae ieu mah di mana boga aib ulah dibolengkeun tutupan kurang supaya cek tadi teh bisa ngajaga aib kurang engke dina poe kiamat lamun aib kurang hayang dijaga nu matak tu sehatin oge Al Asom nempo geus payuneun nguping kana hitutna mangawi teu pura-pura torek bala urang pura-pura torek nu aya di belandukeun urang mah laju sih kadinya ya Allah dihajar wah kudu pikanya hoku aja anati kromu sawiya maka saknya nyaritakeun pirang-pirang kawirangan atanapi aib al-ghairi batur karena aya aib maksud sohihin anu benar pisyarhi dina hukum bihaitsu sulayum hidu hukum syara kusakiran teu mungkin ayeuna naon tapi na ieu perkara teh ilahi illa bihi kana gondun saya teh angin kudikin musawi teh nyaeta naon menangkeun dina anu menang anu diwenangkeun singkat ade aya cenah Kang Haji anu diwenangkeun itu nyaritakeun kawirangan aya anu diwenangkeun nyaritakeun Allahu ibnu iman ahaduha nu kahiji kawirangan anu menang diumbar teh salah sahiji dina anu 15 teh al irsyadu ila qaulin shahihin jelema anu nuduhkeun kana kaul anu benar kana itu kaan sami tawahidan saperti yen ngadengi anjeun ka hiji jelema yaqulu anu ngucap kaulan munkaron kana ucapan anu munkar naon hartina menang diumbarkeun bila mana ci kiai ieu mah contoh ieu ti dieu ceuk kiai ieu mah meunang ceuk kiai ieu mah teu mana nu dicopot ku urang ceuk tadi sakira-kira anu dimanfaatkeun anu sakira dimanfaat cek kiai mah menang copot nu ieu naon bejakeun kawirangan nu ieu punten kiai tradisi di urang mah ieu teh teu meunang sok ucapkeun ngan diucapkeun age langsung ka jalmi na cenah kitu pikeun ayeuna hukum syara hiji di antara 15 teh jeung negahkeun hukum syara di antawisna cenah perkara ucapan anu munkar mana contona ceuk kiai ieu mah geuning meunang dangdutan teh ceuk kiai ieu mah geuning teu meunang kumaha copotna tingali alat manfaat jeung madarat sebab ihtilaf lebah dieu mah naon sebabna sebab tingali budaya tradisi ngameunangkeun bisa jadi persatuan teu jadi masalah hukum syara ti dieu teu ngameunangkeun kana di urang kudu ngajaga sebab bisa nimbulkeun balahi bejakeun ku urang tah di dieu aya diterangkeun di antara nu 15 teh nyata al-irsyadu ila qaulin shahihin ka an sami tawahidan yaqulu qaulan munkaron
tuh perkara anu diucapkeun sakira-kirana anu munkar cenah kitu. Maka nuduhkeun kana kaul anu bener sok sanajan ti masyarakat oge. Udah kiai aya salahna tuh. Hitungan salahna kiai mah moal cara anu bodoh sasalahna kiai pasti make ilmuna sebab adi dina hukum mah ihtilaf. Mentak di urang masuk nemu kawiranana we hungkul itu ai bener antara dicokot mentak tingali antara manfaat jeung manfaatna muasa pati-pati nyopot kana hiji hukum lamun teu mikiran kana rahayatna dipikiran rahayat teh nahi rahayatna mikiran teu katongok boro-boro aya oge itu poho aya oge ningang reueuna karak we itu ikan senang mah tentu mentakan hingga hiji ta payan bagi tah misti antakulo yang ngucap anjeun lahu kaitan salah sahiji teh antaku takada wa kada cenah kieu ari anjeun teh eta geus ngucap kana anu jeung kieu teh cenah kitu padalika ta ari ucapan anjeun teh ghairu munasibin balil umri kada tah eta teh anu henteu naon cenah itu mantesan balikna eta urusan teh teu jadi masalah eta lain bahasa ngumbarkeun air lain tapi urang jeung kamanfaatan di masyarakat sok we ucapkeun sok we ceuk tadi teh urang gelarkeun demi cenah naon kamunkaran urang singga hade teh nya ulah dugikeun ka pacekcokan geus aya ti baheula teh mawatami ulama teh geus jenius urang eta ngaji karak manggih ayeuna teh kieu atuh mentak di hiji lembur di hiji daerah bisa itba ku sabab lemahna hukum naon adat budaya mentak tingali dina pikir antara hukum jeung adat budaya cokot tu mana adat budaya naon sebab tarkul adat al adawah naon ninggalkeun ayeuna kebiasaan adat di urang pedagong janu kitu mentak hukum ge bisa elek mentak ayo bahasa suku adat kepala adat gitu lain kepala dusun gitu tak iya untuk menghargai wilayah setempat karena dinten teh pindah tempat pindah tapi iya bisa loba tukang ngaji teh loba kanu lain mah can tanah wuru itunya bisa loba mah mantap itu tukang ngaji keluar mah jadi kiai badak mah eta apa udah dapat pangaji ya seterita mentak pindah tempat pindah tampian maka dirasikeun bahkan dina hukum mut'ah naon hukum mut'ah teh nikah kontrak buat kaya pertanyaan kita tadi dieusna kumaha hukumna nikah kontrak mutlak jumhur ulama kabeh haram tapi celetuk we hiji aya cenah ngamunangkeun padriweuh kabeh tahu cenah ngamunangkeunana mana keteranganana moal make keterangan cek baeuna di mana datang ka hiji tempat di mana datang ka hiji lembur makekeun hukum mut'ah makekeun hukum kawin kontrak lamun teu make maka bakal dipenggal maka bakal dipaehan maka wajib cenah eta pikeun nyalametkeun diri sorangan mentakan kade lain mengarubah hukum lain jeung tadi teh tapi jeung kamanfaatan kamadaratan jeung deui moal aya status kos kitu datang hiji lembur ngawenangkeun ngawajibkeun hukum kontrak ieu mah ditimpah deui iraha cenah ayeuna dibaptisna Yesus Kristus ceuk manehna pan eueuhna kitabna ge iraha cenah dibaptisna eueuh nu nyahoana kitabna eueuh eta teh tingali we cenah dingang cenah ayeuna jam 3 kurang saparapat cenah oke jam 3 kurang saparapat depan tempo we leungeun belah di jam 3 kadina kana salapan berarti jam 3 kurang saparapat eta mah dalil goler ke jeleumana itu pan baptis mah kitu lain itu belah di jam salapan jeung ka di jam 3 oh berarti dibaptis nanti jam 3 kurang saparapat caranya kene teh bener keunan waduh kayaknya tadi oke terus sok aya nih praktis eta mah naon caritaan ulama ceuk tadi teh pada kapinteranganna pada ceuk tadi teh jeniusna naon ulama mah ihtilaf perbedaan hukum teh pikeun ka masyarakat tapi masyarakatna tinggal ngeunahna tinggal nuturkeunan nana teu nyaho tinggal nanyakeun tuh mentak diantawisna kawirangan tina anu 15 menang diucapkeun menang diumbarkeun ceuk tadi teh anu mana kawirangan ieu teh sakira-kirana kana ucapan anu munkar itu singkatnya lamun pimadarateun masuk
da masyarakat utamana nu urang sarerea itu jeung nu kaduana nusbul mustasyiri pin nikahi nyaeta dina 15 teh 2 dina 15 nganasehat jelema anu menta musyawarah dina arek nikah atawa arek kawin au fi idai atawa dina ayeuna ditingkeun amanah atanapi naon nitipkeun amanah au ghairu zalika atawa salian eta payajibu alaika maka wajib pikeun anjeun antuh birohu naon ngabejakeun ka jelema nu arek nikah teh bihaqiqatil hal kana sabenerna tingkah naon sebabna sebab ari eta mah lain ayeuna contoh jelema arek kawin yeuh kawin teh kieu nu malam pertama teh kieu tongengkeun kumaha lain ayeuna eta mah itu sanajan konteksna ayeuna oge menang cenah dicaritakeun supaya jadi ilmu pan geus teu nyaho mah bener jeung kecelakaan di luhur padahal mah ngadahdir gitu masih bener itu adu tubuhna teh jauh diadukeun tuwunna ini kon kaleklok sebenarnya teh udah teu ngaji heul lah pan baheula ku lambu bener gitu lain tamatakan ieu mah lain cenah bila mana jelema arek nanyakeun perkara anu nikah nepikeun kabab gitu nage ibadah cek tadi sok we bejakeun itu jorang-jorang lain sebab imam konteksna ilmu baheula ya mah aduk lah ayeuna boro-boro memeh kawin teh ngaji heula memeh kawin di jauh-jauh hari kawin teh pukuna bokep wae jelema teh jadi hayang kawin ayeuna HP aya ayeuna mah kabeh oge itu geus lengkap ayeuna mah itu maka cek tadi teh karak dua tah dina perkara 15 perkara aya nu ngameunangkeun menang 15 perkara anu diumbar asalkeun dengan catatan cek tadi aya syarat-syarat tertentu hiji perkara munkar cek tadi teh nu kaduana perkara nikah anu kudu diumbar mudah-mudahan ageng manfaatna khususna kasih ibados umumna ka urang sadayana.